Bandung Sampurasun jeung enjing pamirsa tepang desa Simkuring pun Rosi dina bidangan warta Basa Sunda Pangkorongok Bandung. Ieu Rebo 25 September 2017 warta anu baris ditugikeun dina Wanci Pecat Rawat ieu diantarosna Wali Kota Bandung kesatuju kana program mobil murah. Pamirsa waktu salamutna kasanggakeun. Program mobil murah anu dicanangkeun pamarentah meunang pro kontra di sabagian masyarakat. Alasanna, mobil murah termoal bisa kapabilik masyarakat luas, sarta ngarusak program pamarentah daerah anu keur mujeunna ngurangkan polusi jeung kemacetan di jalan Wali Kota Bandung. Ridwan Kamil netelakeun pamadeganana sapamadeg jeung Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo nolak program mobil murah ieu. Teu saeutik oge masyarakat anu ngajorok kana program pamarentah ieu. Alasanna sabab di daerah leutik anu jauh ka kota sarta jarang kendaraan mah kacida pisan nulunganana. Pamirsa, sakitu warta anu ditugikeun tepang deui dina bidangan warta Basa Sunda Pangkorongok Bandung. Salajengna Simkuring pun Rosi nada amit mundur emut salah urang kade goreng ku basa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.